Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana we ayana wilujeng tepang deui sareng acara dongeng Sunda. Garapan Mang Cemong dina cariyos tepungna Tilu Jawara karya Yayat Ruhyat dina bagian anu ka-20. Mangga urang lajengkeun deui bagian ka-20 tepungna Tilu Jawara. Hatur nuhun wilujeng ngadangukeun. Palawargi kaum dangu, mangga urang teraskeun bagian anu ka-20 tepungna Tilu Jawara. Akang iraha bade tepang deui? Neng Erna nanya bari ramisak. Tong salempang, akang pasti dongkap nepangan. Doakeun ku Neng sangkan dulur akang enggal tepang. Neng Erna unggek bari teu wudu cipanona ngalembereh maseuhan dua pipina. Wanci morok ka beurang Jaka jeung Ibrahim kakarap marulang. Sapaparat jalan duanana ngabaretem eueuh anu nyarita. Palawargi kaum dangu kacarioskeun tempat lain. Angin peuting ngirimkeun hariring mepende anu keur kasemaran, ngahudang hate anu keur inget ka bebende anu jauh. Harita mawar keur diuk luhureun batu anu demprak, neuteup antep tetangkalan anu ngajajar di eta leuweung. Pucuk kaya anu luhur lir ibarat leungeun si tergos hideung anu keur ngagupayan ka manehna. Belengeh mawar imut tapi teu lila manehna ngusap beungeut bari jung nangtung. Palawargi kaum dangu, bulan anteng nyaangan sakabeh alam jagat. Kawas anu keur nganteur hate eta wanoja cahayana nu endah minuhan sakabeh tempat. Dangdaunan pating borela katojo ku cahayana. Kolebat aya nu ngolebat deui teu jauh ti manehna. Mawar anu masih keneh nyumputkeun jati dirina. Harita cengkat bari panonna neuteup seukeut kanut padi ngolebat. Manehna luak liek tapi weleh eueuh naon-naon. Barang rek balik deui ka tempat asalna. Ujug-ujug aya anu seuri sorana manihan daruan nunjukkeun eta jalma mibanda elmu anu luhung. Mawar malikeun awakna kasampak aya lalaki anu pendek bari sirahna botak. Sajongjonan mawar neuteup seukeut ka eta lalaki anu geus umuran teh. Saha anjeun? Mawar nanya bari hatena mah rada seber. Uring si Godam anu ngawasa ieu tempat. Jawabna bari maju nyamperkeun. Anjeun geus wawanianan asup ka wewengkon anu dikawasa ku kaula. Mawar mundur salengkah bari tetep waspada. Hampura kuring tengah aja kisana kuring ukur ngaliwat. Najan ukur ngaliwat tetep anjeun kudu mayar upeti ka kaula. Kaluarkeun barang-barang bawaan anjeun anu berharga lamun hoyong salamet kaluar ti ieu tempat. Kuring
kuring keur ngalalana teu mawa naon-naon iwal diri jeung nyawa. Si Godam maju deui salengkah, mun kitu wayahna nyawa anjeun rek dipenta. Pek wae ari bisa mah jawab Mawar tenang, sok sanajan dina jero hatena mah gimir. Buang sacia. Si Godam narajang ngagunakeun peurupna rek dipake ngahanca careha Mawar. Mawar ngagilak sebrut si Godam narajang ngagunakeun peurupna, tapi Mawar bisa ngabendung peurup lawan ku peurup manehna. Atuh peurup Mawar diadu jeung peurup si Godam. Mawar mundur, peurupna karasa remuk nyak srek panas nyaliara ka sakabeh awakna. Waktu Mawar keur balangah sebrut si Godam narajang peurupna ngahancap dada Mawar. Mawar sesolontodan keur kitu Godam nyusul tepus dampal sukuna dipake ngahanca ke kemplong Mawar nangkarak bengkang. Si Godam nyamperkeun musuh anu teu walakaya. Sirah Mawar diangkat bari dijamak, barang keur dijamak panutup sirah anu dipake tutupan buukna lesot atuh buukna anu panjang teh ngarumbay. Si Godam colohok tuluy nyidik-nyidik beungeut musuhna, sing horeng musuhna teh wanoja anu geulis. Mawar teu walakaya sanggeus narima teunggelan musuh anu aya racunan. Dadana berat asa ditindih batu anu pohara gedena. Palawargi kaum dangu, eungap jeung leuleus taya pangawasa. Teu lila si Godam seuri bangun anu nikmat. Si laing teh geuning awewe coba geulis. Cenah bari terus ngarawu Mawar anu teu walakaya. Aing pangijeng milik anu pohara gedena. Wayahna Nyai rek dijadikeun pamajikan. Cenah bari ngaleos manggul Mawar. Blesat si Godam ngablesat muru ka tengah leuweung. Palawargi kaum dangu baraya Sunda di mana wayana. Cak dugi ka dieu dina bagan ka-19. Hatur nuhun, mangga wilujeng kantun permios.